ngahaturkeun semua bagus nuhun ditampi ku kaula aya pikir saya naon ye Aden Banteng Aden Banteng ya aya naon-naon ditenggelan ku Asep Banteng percaya kasih percaya nelayan ke macam-macam bilih aya nu macam-macam sok Asep Banteng Udin Batak aya oh ya nang pelek aya Yan Tobadak aya Ari Batak wah Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya aya to Babak tos kasangakeun nuhun percaya aya naon nya dagang aji mun bau jengkol teh eta kan nangis kadahar naon eta teh atuh mane ngadahar jengkol geus ngangkat naon udang udang jauh ngakan udang bau jengkol apa dicampur jeung kuda laut ya jadi semua bagus ulah gusi hak nuhun mangga aya pikir sae naon ulah gusi jeung capek rahe aya meeting sore ram anak yang manis janganlah dibunuh kalau dibunuh silakan urang bakal dibui homo aya cinta segitiga lagu batur nepi ka diruksak itu lagu cinta segitiga teh lagu naon lebih teh lagu toka-toka ai mana bisa ngalagu bisa cincok dengdelet tumila reungit mah oh sayang boneka peot sobat rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik jadi aingnya nyaho zaman Elia Kadam oh zaman Deli Suryani oh kadempet atuh nama aya pikir sae naon bulan Gusti kieu bewarakeun ka batur-batur sampean yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara ketahuan pacaran lagi dengan si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi asal ceweknya mereka mana tuh Frida Gesal teh kawin teh mun itu beja-beja pantes geuning itu beja-beja teh da geuning goreng patuh sampean apa si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu teuran wah leres Gusti ampun eta awak si Bima keris teh metu abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna surulit merenya mana apa surulit apa naon di mana jelema aya goreng hatene teh surulit eta mah sarulit atuh goblok eta mah atuh kabina-bina teuing ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit sarura suit eta mah suit ai suit mah ieu anu beulah biwirna
Aisyah Eta mah saung tambah saung Eta mah rarengat atuh. Tahu ya toh. Ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe suung suung tambah beregu nah setika pani guna bina teuing ai suung mah di mana eueun naon-naon suung sia teh ai suung mah jalan cai gini babaturan got kuluwung teh beregu Jauh-jauh kuluwung. ai kuluwung mah geuning di pemajikan urang ge aya geus tong diomongkeun tah mah Aya data dua Eta mah Sumarni atuh. tah ku ayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja tinu beunang dipersajan Goh. Eta tah cing atuh Gusti kulan da abdi mah parantos beak dengkap ku saha je ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris dipasihkeun ku anjeunna dengan ditode-tode teh kerisna kalah potong teu mampu. abdi anu ngagentian nya Teu mampu. naon banyak keris dipake neuteuk Potong atuh. naon kitu maneh keris teh keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno Kuris. Jauh-jauh atuh. ya Kuris. mah sok dirujak hiris mah lamun hiris diharudung eta mah tiris atuh ya teh geus Kuris. ai tiris mah pan sok di jero kulkas tiis teh mah Kuris. Da kudu bisa ngabedakeun atuh. Kuris. ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis Isen. eta mah teu jari we teh mah jadi wayahna kaula rek ninggalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula oh sareng Nen Patih ya sumuhun kumaha cenah saur Endang Patih teh Aduh, cing saur cut memei teh kumaha. dek usaha bareng gawe jeung kaula gawe bareng dek koalisi sae Beres koalisi mah. sugan benang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak dibabuk ku naon cenah disabuk dibabuk heula huluna ku siswana Raisuana layang jamu sekali musada Jamu dengekeun Jamu beli teh sia teh nyalakeun batu da maneh nu kitu mah baralaga lah Balalaga. Banyak adat, banyak gaya. dupi eta layang jamus anu bieu teh di mana ayana layang jamus kali musada teh tah kali musada di mana ayana teh di Amarta di dulurna kene Ayana teh saha nu kagunganana teh Yudhistira Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi Dustira teh mah atuh sia teh eta teh ngaran rajana Amarta di eta pisan pusaka teh hayana aduh teu kedah sareng abdi teu wayahna nagara tungguan wayahna si Bima tungguan bisi ngencar wah ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti aplusan Tulisan we sajam sewa. kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima teu daekeun Gusti dipasihan roti Kalau di alung kalah disepak hamburger diantep diantep pelukan teh. eta oge ku abdi dipasihan fried chicken Wah, kalau ke dia. beak seep nama nanging sana ku si Bima usaha ku anak abdi we
dibere martabak kira ke pamajikanana. Jadi gegerungan si Bima teh bari tapak bari puasa manehna teu nginum teu daang. Teu daang teh dedak. Laga mana teteh sia? Surade. Lagam suradi. Najis deh ka euy. Jampang Jampang kulon da Jampang euy. kulon detik itu. Kadupanak gitu. Najis. Baru. Di mana mah euy? Oh, beujeng dek. Teu panggih. Ngeuy. Dewek teh dek. Wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musada teh bisa kabawa dadahan Gusti doanakeun abdi teh rek maca gedong dhuwur kali jamu nya Pagulingan sepi ah. batur memaca yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha aing paingan sia mah kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek. Aing kana yasin teh apa gedung dhuwur apa? Bisi aya si kusululu glak mau ngamuk kajah mata wayahna. Jaga cibener, tingkatkeun, ronjatkeun. Mangga Gusti da upami di perjanten mah. Nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar. Panyakitna anu DBD. Bede, flu burung, Flu burung. flu babi, Anu flu tulang, flu kanker. anu cikungunya, Anu kencing. aya pangap panyakit cikungunya, tong boro cicuyunya cijagra ge aya. Aduh, nyaan Gusti, anu nyeri panon teu cager-cager. Aya. Can kencing manis. Iya, penyakit kolesterol, Kolesterol. beureun, sia teh kolesterol. Nah, Aya asam urat. tah kitu kulan Gusti nyeri euteung aya. Aya. Muntaber. Penyakit oneng. Koneng. Diabetes. Oneng. Bisa lagi. Penyakit oneng mah waduk. Didegete. Penyakit liver. Liper. Nu bener. Heeh. Candara. Aya penyakit liver. Aya. Lain liver mah anu ngajaga gawang ai main bola eta mah kiper. Kiper. Sia. Ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran, kafir. Eta mah belegu. Lain jauh-jauh itu. Kada kiper kada kapir. Alah. Sakitu wayahna. Sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen. Wayahna bral lumampah. Jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisi aya hal anu teu diharepkeun. Oh, polotot teh. Aling, Aling bere jalan. tong halangan jalan aing anu rek ti heula ini Bere jalan gayang teh tuh. kadinya jalanna. Malibir. Bade ka dieu mangga. Maribir tak kasih si aya atuh. Agawir euy. Gawin. Balong aja mah. Balong Walungan. ka dieu ya punten. Lain lega-lega jalan itu cegerangan. Sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mucekil. Ya. Abdi oge bade permios kulan Gusti. Nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula. Tuh, cuti. Naon maneh? Bade nepungan ka Bogo. Boga maneh ka Bogo? Boga ka Bogo jauh.
muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bingung cukup halo na telepon kulo kuring di Pulau Jawa manehna teh di Ciirateun Pulau Jawa keneh belum boga kabogo deket kehalangan ku jalan raya tapi apa teu bingung cukup siligupai dina jandela kurang siliki cepat dadali manting ipeting ngalayang kangus ulah jahil ulah kaniaya hampura anu aya di leuweung bilih aya nu kajejeg kabadu kaula teu niat goreng anu kageulehan kakeumehan ku kaula hampura sabab anjeun sadayana tunggal makhluk kansa dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung tahun kansa naon sepuh sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh leres si horeng anu dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapan nya kansa iya atuh tang tos sepuh kitu kulang seperti nu karanapan ku Raja Astina Pandu Dewanata sumuhun boga anak tilu anu kahiji nu kadua aneh na kulang ti mimiti lahir teh ngablenong kawas bola kawas bal sumuhun ayeuna teh geus 5 tahun ngagedean eta kapongpong teh nanakeun eta budak teh hirup di jero daguguri nyelan wae tapi eueuh hiji pakarang anu teurak kansa sumuhun ta eta malahan geus adian deui teh eta geuning aya keajaiban kitu kulang geus pinter ngomong ngaranna Arjuna sumuhun ieu ajaib ieu luar biasa nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya nyarengan kapun anaknya eta Raja Astina Pandu Dewanata doh sumuhun sapratane pun ieu Arya Widura astajing ngadawala anu lulumpatan kansa jika si Widura itu Widura aduh wah aya naon sadaya-daya kaula nu naon nguningakeun aya serangan ti nagara Paranggubarja alhamdulillah Gusti geuning teh kasepuhan ngahaturkeun semua baktos kulan nuhun sebut aya naon ieu kulan duh aya ribut nah aya cekuhan teu pisan kajadian teh kulan walah Gusti nuhun na dasar kudu panjang umur samaka pihatur kulan nuhun dola aya kajadian naon Widura serangan di negara Paranggubarja utusan Prabu Gubarja Sakti naon pasualanana ai saurna mah bade malaspati ka Kakang Panu wireh cenah bapana eta raja teh kantos ditandasa ku Kakang Pandu dina puluhan tahun nu parantos kalangkung oi nanaroskeun di mana tapana jadi kuhal sakitu ingis kulisi empan kukayaan Widura takening wah ali nyumput sadaya-daya kaula nu nyumput dawala
Juragan Widura sudah tara gelut tadi nage nya sabaraha urang ari katinggalna mah duaan namun da moal mungkin lah mungkin duaan poklan ya aki-aki ya saha teh aya kaula patih negara Paranggubarja maksana ngudak-ngudak si Widura minta sampai dituduhkan di mana si Panu tapana pasualanana si Panu kungsi nandasa ramana raja kaula ayeuna kaula rek males pati tong jeung Panu atuh tong jeung Panu jeung satu sing hareupan kaula arinya mah anjeun lalaki langit lalanang jagat totosan binarhuli coba sing hareupan ieu Resi Bisma ini tenang gitu kolot alah aya kitu kolot teh euy apakun wani marangaku aki-aki ora wani dening ngapakulanang koe lanang dah daripada lenang resep lenang lanang apa lanang nyaho lanang apa ulut rurah di Cipadung anang atau tama bener ya maju coba haling bade ayeuna oge bade mios Wilujeng atuh ya mangga tuh wis goblok sia eta colonos teuing sawios atuh ku abdi mudug naik ke tadi da tadi masieun nya wani sakalieu tuturkeun aing wani mah maju Bisma ayo pada kalepasan kan sa laras bulandu salira kalepasan neungeuleuwih teuing jebret ku sakel itu doge kahanteuna eta kulan sepuh hampura kalangkungan panginten sepuh teh bongan maneh laras bet kaluwihan teuing atuh nya kitu atuh alah udah nah Kang mun urang menyarita ku buat teh seueur teh mah atuna ari maneh ampun ai keuriweuh kieu montong sok biji ti tukang atuh montong sok biji ti tukang disangka ngarampok teh satadina atuh dagelan heuna disangka musuh atuh nya euy nya sepuh mah juragan bisa mah pamaget jomblo juragan Bisma teu kadu istri pan teu kagungan garwa anjeunna mah paran teu sumpah pangitu nya ieu sami sumpah abdi sumpah naon nya sumpah naon akang baheula ai dewek mah sumpah teh moal nyesakeun asa aya tapak suweng saya pipirannya Kang mah lah kaluwihan pot pae ieu dia kejadian marsapada dina waktu ayeuna teh ujang ku ararane ucu sumuhun ayeuna teh kuasa ararane margi ieu kapongpong anu teu acan medal teh teu aya hiji pakarang anu teurak ujang sumuhun daya nu mampu malah disaemarakeun saha anu kagungan pusaka saha anu kagungan bedog pedang jeung sajabana pakarang titinggal baheula kabeh eueuh nu mampu eta kuliah-kuliah amuing sumohon langkungnya numawi dina rarasan dieu Akang Ilahi ngajaga di leuweung kerendayana ieu dipalih tongoh nyaeta juragan Gusti Prabu
Sumuhun. Pandu Dewanata nuju ngajagi nuju napaan putrana. Oh, rupina menuju Mujasmedi waktu. Lamun peuting nu kadenge dengan ukur cicir ciang-ciang. Tak ada apa-apa teh kumaha disadar cara kadenge. Amuy. Siap kadenge kitu kakang selingsa. Osaek mangga. Nah, eta cek bapak ulah ti sente hiburan. Allah, da kaloyong we nama bulan di pawanangan Para runten baik kesadaran. kumaha di pawanangan Pagelaran bayar. kuduna jadi pantra Sami-sami bulan. ulah nyian om kumis hitam Allah dekawonan pinangki gagal Muluran nilihan asep gampang tanggung kamalina wayang teh ibu hajah nining wayang teh ngandung perlama hukumalenda Itu cenah Aji Purnama. Cing cecek kumaha kabina-bina cing kadek teh. pemberian di panggung biasa cek kita PI Pepeuriheun di panggung biasa cing aya di TPI teuing mah atuh euy. ngabibirang teh meni Itu pemirsa Allah yang ada di TPI, yang ada di depan TV TV Masing-masing tiap rumah masing-masing. ya teh sa Indonesia menyaksikan di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Maroke Sabang sampai Cicaheum, Maroke menyaksikan pagelaran wayang golek ini ya tuh tidak lain untuk menghibur pemirsa yang senang mencintai seni budaya kita ini. ya betul Tapi kenapa kok saya tiap ngibing gendangnya kok polos terus, gimana sih? Bikin malu lu sama gua lu. Padahal kita satu rombongan, betul satu rombong satu grup satu grup. Kenapa di rombongan ini ada pengkhianat dan ada ulat? Jadi di setiap organisasi tetap ada oknumnya, ya kan? betul Nah, Anda itu jangan jadi oknum dong. Biarpun lagu ini permintaan dari saudara Bapak Semar, betul dari Bapak Semar dari orang tuamu tapi kan saya juga anaknya kan. betul anaknya Kalau sayang atau menghormati kepada bapaknya, coba hormatilah anaknya. ya tapi yang lebih dulu minta lagu ini kan Bapak bukan Akang Iya kan permintaan bapak. ya harus dihargai dulu si orang tua. Kenapa orang tua yang bilang akan yang ngengklak kan tidak repel itu. Tidak repel maksudnya menurutnya terrelevan meureun. Atau bukan level meureun. Maksudnya mah ai tidak ada hatena mah buleud teh. Bulan menyon. Yang ada di Sumatera, yang ada di Irian, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT Kalimantan, NTT ada orang-orang Sunda. banyak lah. Malahan sekarang jangan orang Sunda saja, banyak orang bukan Sunda juga senang. Ya benar.
menikmati hiburan seni tradisi dari Sunda ini Betul, dari Batak. yang penuh dengan filosofi Filosofi. seni adiluhung. Wah, betul dong. Iya. Berfalsafah. Belum Jawa Barat itu semua. Nongkrong. Belum Jawa Barat mah semua kan. Silahkanlah SMS sampaikan kepada TPI Oh, betul. sebanyak-banyaknya. Iya. Lo ya, Tapi mohon maaf kepada pemirsa, saya kan Cepot Giri Harja Tilu ini udah tua, udah tua, udah lama. udah lemah, udah 33 tahun Jadi menggarap Pokoknya seni tradisi ini. ya sudah loyo. Ya, namanya manusia. Dibatas semuanya. Iya. Tapi kan ada anak-anak muda. Ada generasi yang akan Ada generasi Giri Harja Tilu sudah menurunkan petetan, regenerasi, generasi yaitu Dadan. Pak Cecep Supriyadi sudah menurunkan lagi Eka. Pak Ade Kosasih Deden. Deden, Pak Dede Amung Awan. sudah ada. Ya, Sudah sudah ada kadernya. generasi Malah sekarang udah sama-sama payu. sama-sama laku. Sudah sama-sama laku. Bayar tuh pernah jemput payu meni yang serikeun. Orang Sunda atuh Pak. Jadi akang mah sudah nahnai. Sudah kurang tenaga. Sudah loyo. Sudah banyak dipencetan. Iya. Kan kalau iya di Jawa Barat kan wayang golek yang lebih dominan. Betul. Seni tradisinya. Kalau di Jawa Tengah kan wayang kulit. Wayang kulit. Banyak kan dalang yang edan. Wah, banyak. Iya. Maksud yang edan di sini dalang yang kocak. Kocak. Dalang yang udah moyan, yang udah tenar, yang udah wah sohor. Seperti Bapak Kiai Haji Ki Mantep Sudarderdor. Sudarsono. Sudarsono. Ya. Itu Kintus. Sudah ada. Ki Entus Susu Murni. Susmono maksud saya. Susmono. Ya. Joko Edon. Joko Edon. Edan. Joko Edan. Atuh kasepuhan Jawa Timur Wong Nganjuk salam dari Giri Harja 3. Betul. Bapak Anom Suroto. Wah, sudah ada kadernya. Sudah. Makasih. Ya. Dalang Semar Badranaya sudah ada kader. Ya, Dalang Cepot. Ya, Cepot. Yang Aduh, tapi Semar mah dalangnya dalang wayang golek, kalau saya mah dalang kerusuhan. Allah Gusti, semak kabeh hatur nuhun. Cepot di mana wae maneh. Alah nguningakeun kulan. Kan naon? Aduh, agak semak kabeh hatur Gusti Prabu. Diuk dawala. Nah, aya ku bagja wilujeng agak wilujeng naon maneh teh. Karunya Gusti bisa ngaguik Bapak ieu. Turutan ku sia teu ararayang teuing. Nurutan nu kitu patut. Gan. Mun itu hayang ngadenge Bapak ieu ngahaleuang eta hese. Ieu teh ti mana? Ih. Tuang putra nya kumaha nasibna kabawa angin teh. Parantos medal tuang putra teh Salamet. kumaha kasanak angin rag-rag pisan dina sirah gajah. Tiasa ngomong gajah nagisin ngaran teh Gajah Sena. Gajah Sena semuhun. Dulurna Gajah Bareuh. Cing tong ka mana wae atuh ngomong teh. Gitu kan. Ya meureun ka Gajah Mada mah dulur pateterean. bisa jadi teteh sama gajah. Aduh. Jadi anak kaula geus medal. Sumuhun kena pisan kana gading gajah atuh amblas burusut teh. Burusut itu burahol gitu. Sama beringkal.
ngaburingkal tuang putra teh keluar kulan aduh digali gajah abdi teh kokoceakan Gusti nah eta budak digali gajah teh kalah ngagedea ngagengan tuang putra teh eta gajah dugi ka dirawe didorok-dokun dengan syakilat jungkal jumpali gajah ku eta budak sumuhun si horeng eta gajah teh nuju di ala-ala ku jalmi di leresan selama ngumpeng aipek teh aya ratuna ratu selama ngumpeng kakasih Durga Bakto saurna teh bari tuang putra teh di pasihan acup pusaka kulan babin tulu aji gelang candra kirana manggis meteng naplok dina yunanata nataarna aduh sadayana pusaka wungkul angyanana aduh di mana ayeuna sumuhun anu nembe eta teh anak kaula di mana aduh gara tingali gagahna luar biasa amuing agan nah didinya nyebut aja pak nyebut tadi didinya cicing tong cekcok waduh boga jago di Astina dulu yuk pameget pak dulu jang ketinggali bega erangan anak eta karunya buligir heuh teh kumaha teh meureun aduh di dieu euy agan aing Gajah Sena cenah aing Gajah Sena cenah asa dipapatahan meureun ngomongna ku gajah moal lemes si budak ngomongna aing Gajah Sena dipaehan sia ku aing tuh jang kitu we ngomongna teh leut ingat tuh Pak Semar sempengangken mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam Semar kuncung danar wulung ai danar teh nyaeta bisa madangakeun manah ingkang peteng ceuk nu bohong mah cenah buru teu na Semar teh lain ku orai kadut ku ilmu aya paribasa geuningan Semar-semar yawinangun Semar-semar bandar nangka Badranaya aja udah maksudnya kayak ngabodor wing mah sing kanya Pak kumaha Pak sangkan budak teh ngarti supaya pinter komunikasi ngarti cerdas nya bijiekeun kanya sae ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mansur ing datulah nun Gusti nedapa padang ati ieu murang kali nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge lir bulan tanggal 14 caang padang narawangan gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemang kastori kulit waru angan daru sinengul cing cerdas cing pinter cing ngarti cing soleh keun bae basa kasar oge hate nu penting mah hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aya kitu kalimah teh tulihkeun ke nya tapi teteh eueuh dina hadisna teteh bina kepret sia ku aing kapangaruhan ku sasya teh idealis urang ditu mah tong digugubuk ka dieu da urang mah boga budayana sorangan budaya cegekan budaya sulit ati belang bayah tong dipake geurehan atau lamun budaya narek di bawah mah hukumna ngajajah sia kaing mun agama tarima da langsung ti Allah Muhammad
ai budaya suku bangsana mah tong dibawa ka dieu da urang oge ngabogaan budayana boga ciri atuh eukeur bangsa urang mah da teu baheula nu ngajajahna ge loba lahir batin jajahna gitu. boh lahirna boh batinna ya cingarti hirup teh cucungi sia pamadegan Firaun memontong di gugubug ka dieu goblok jahiliyah bodoh belegu geurehan kitu sia murid si Senuk da si ieu mah murid Panderplas keur mah penjajah teh mawa politik na teh politik liberal kalau teh ka urang teh politik adu domba Jeung pecah belah. ulah diturutan ya nu sok beunang diadukeun mah domba atawa hayam Dibibir. agan aing Gajah Sena ini eta anger montong sok pipinterana anak yaki aya nu mawa cai kana botol keur kamari mawa budak gering hareng tatama ka bapak anas duitna ditarima amplopna juga teh cager isungna pae teh budak anak kene we nya agan saha sia tu geuning Allah nya we Semar sumuhun siji meuneh sopo Allah jo bisa komunikasi budak hebat bapakmu gini ilmu di kolot teh ayeuna moal kaciri dah hideung bapak mah kolot nyupang sia mah kolot lainnya anu eta budak jo bisa komunikasi dulu nah gitu kolot mah mata kudu daek nyaring penting tahajud urang bakti kadat ilahi rogi tong noyod wae hirup teh aing Gajah Sena sumuhun wah atuh saya ngaranna eta agan teh kulawarga gajah nu tadi Brata sumuhun naon Brata teh Pak dulur Brata teh dulur heuh jadi aing teh Brata Sena dulur gajah sumuhun gajah nu tadi ieu oh Brata teh dulur jadi dewek teh Brata Sidawala ya saya ieu aing Brata Sena sumuhun nanging agan teh kagungan Rama kakasihna teh Raja Astina kakasih Pandu Dewanata Bapak aing Raja Astina Pandu Dewanata sumuhun di mana ini Bapak aing aya di leuweung Kerendayana nuju tapak keneh napaan salira ieu geura mulih ka Astina iku siji meuneh sopo harane cepot nu hiji deui Dawala abdi Dawala Anom ieu geura mulih ka Astina itu tuang ibu ngantosan saha inung aing Ibu Kunti Nalibrata Kunti sumuhun inung aing sumuhun Bapak aing jauh pinter budak ngerti kita ku ngarti hebat euy Sumarung aduh eka batur nerap ka anak henteu belet teh tiba heula pugu anak nu bantangu Itu nyambung jeung anak tuang raka ngantosan saha lanceuk aing Raden Kontea kakangku Kontea sumuhun tuang rayi saha di aing
Raden Arjuna ieu aing boga adi samohon aing hayang panggih jeung si Bapak Pandu samohon mangga geura muli era aing teu boga baju aluh dulu jah tah dengekeun budak aya ka erana Aisyah ungu nggak mangi kejadian ngan kaingnya jadi objek teh ada minta odog dah pangapunten bapak udah awewe nu tadi teh ratu jadi munyong eta awewe teh ratu ada minta odog dah pangapunten bapak udah awewe nu tadi teh ratu jadi munyong eta awewe teh ratu sahaya ratu pak pangapunten bapak lu saya bangkong awewena mangga kaula teh ratu negara selama ngumpang teh tempat teh kareh kabana sapon ku negara kaula oh iya teh laras bapak awak nepi ka HD gitu duh banget wungkul hayang teh bogoh nya ka kuring beunghar meureun moal kumaha ngan kabeuli HP moal usaha meureun aing di Paraban kudu kitu mun bogoheun mah dayus teh hukumna daek kitu dayus teh hukumna dayus teh tong borok make jeung nincak sawarga ngambeuk ge moal lalaki mau usaha we Paraban anak pemajikan kewajiban lalaki mah deuleu mau barang awewe dijualan turun pakai beger mah silakan nyalinung ke gelung gitu kaulah terek mulang tarima kaya murang kali asa disambung umur kahiji kaula kadua masyarakat kaula amanah yeuna tatanena bakal kalang ke kahareup daya teh tempat teh beak wae ku gajah tatanen teh bapak gitu bisi teh apa laras ieu teh putrana Pandu Dewana Raja Astina sumuhun aduh kaula gerek milu ngaku anak lahir batin gara kapalang aing tiba heula dewek teh teu pirah hayang boga paragi ngeuretan kuku laksana da murah atuh da ku peserot lain teh nu dicapitkeun teh geuning nepi ka teu kasorangna nepi ka ayeuna nepi ka gegeringan aing hayang kabari catut kasep anda apa ibu ngaran teh Durga ibu teh asa disambung umur ku hidup ibu teh gaduh pakaian sapuratina aya gelangna anu kasebut gelang Sandra Kirana anting-anting manggis meteng iya sinjang Babintulu Aji ieu teh sadayana oge mangrupakeun hiji falsafah guareun hidup bacaeun hidup bari ngalamun ke naon manggis meteng naon gelang Chandra Kirana Babintulu Aji abi ge gaduh aya sinjang Babinton mah lain Babintulu Aji nah sia teh katana pi sinjang Babinsa yeuh geura ange kasep gak tampi cu geura disalin mangga geura tampi cu geura tampi yeuh ibu geura moal ninggal atuh yeuh matur nuwun Bu matur nuwun sawangsulna oke gue tobat teuing meuni asa disalametkeun kaula Raden Bratasena sareng sena ngange-angean seungit kasturi angin-anginan sanajan bari jeung kaayaan model kieu
Aduh tobat teuing teh seungit naon Bapak Semar amuing pinaoneun ieu budak jang wah bakal apung-apungan seungit meureun pangaranna bakal jadi pejabat ieu datan nira tangga demen datan nira tangga demen muka kulingan rana anjir eta budak 5 tahun segede kitu dulu Gusti Hercules kitu-kitu teuing mah aduh ampun teuing si Tarjut naon Tarjut anu sok aceng-acengan di leuweung teh geuning Tarsan eta ai rasa aing Tardi amuing tobat menikah kasep anak aing deudeuh teuing kasep kakasih teh aing Bratasena dulur gajah Bratasena teu sangka tah kitu dek balik aing ka Astina cenah bapa aing raja eta ku kasarnya di warah gajah tadi aing geus tuman mah da geus jadi bakat geus jadi kulit jadi daging hatena we hatena sabab menteuna pangeran ka manusia mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate nya tapi bakal jadi sejarah ieu budak teh kasar moal daek nyemah papanggih bio ge juga jemah unggul ke wungkul alah ampun tah ku kitu da kasep hayu saat sana muli ka Astina ibu teh bieu teh nyayogikeun tuangeun leuteun bilih bade tuang gerayu ieu lapar aing lumawi hayu geura siu Bapak Semar hayu geura kaula teh di ditu meunsit sapi muning ulu sawios tong ngarepotkeun kapan lapar urang sakalian syukuran kana Maha Agung keun bae da Pak Ustad di ditu anu ngadoana mah aya Ustad Rahmat saya ayo kasep tuang heula ayo ya tersangka luar biasa Astina dahar lain Astina ayeuna di suguhan dahar naon sia tepuguh akib tu sababna sia begitu gaceung bakat tingku sono unjukan kaududungan gitu saya mangga aa nyangakeun semua pangabaktos ka unyuk aa Gusti ya diterima aya naon ieu teh aa Gusti calukan batur-batur kumpul gitu ayeuna mangga punten ka pangeran sok hei batur Baraya Sadaya ya anjing samaruk tarik meureun Baruga tarik sakitu gaduh. kara rumpul hei lain meni bang di pengkeri meni resep datang dengan kieu ih meni imut Jago badak vitamin ih tong nebihan neneng atuh ih hayang daket neneng mah tiris anjing neneng si teh hayang ditangkep neneng itu. jangan marah-marah atuh aa neneng teh setia ka aa vitamin aing mah normal si teh neneng teh sayang teh sama aa aing mah henteu anjing nanti juga akan sayang sama neneng vitamin vitamin Baru aturan. karunya menikah sangan kieu sia cubuk cabak aing
Kumaha mun aing kakenaan virus corona sia? Jangan dong, virus cinta aja sama neneng. Mit amit. Gus. Sakali teh Yo. Ngahaturkeun sama pangabaktos yo. Diterima. Aya naon gerawak cabalaka ka abdi. Yo, apa kabar teman-teman? Bahagialah selalu yo. Saha ngaranna Kang? Ima di mana? Ima nying hareup ka mana? Nah, imana kontrakan atawa lain? Lamun kontrakan sabaraha cicilanana? Nah, caina di luar atawa di jero? Ganeng anjing. Sia teh Riweuh sia eta batu. muni kepo kana urusan pribadi batur. Kembae rek kontrak di kumaha ge. Rek kontrak ke kumaha aing sia. Rek maha dibayar ku aing. Tenang, lah dibagi 2 kontrakan aja neneng. Yo, jangan marah-marah. Aku mah hanya bertanya kepada anak. Aku mah hanya mengembangkan bakatku butuh karena hirup pinuh pisan kamahalan waduh aneh. Teh, kawas nu kasetanan sia. Kasurupan mun tak kitu kebenaranna. Kamu jangan mengganggu AA aku. Aduh, ngambek. AA aku lagi banyak kapusing. Lagi galau. Diam kamu. Nyaanya geus aja gah. Ih, ama marah-marah ka neneng. Jadi yo boga babat. Neneng mah nyaah ka ate nyaahnya. Vitamin. Yo, guys. Bakam ka jatuh mah. Ngomong sekali dibojak ku aing. Yo, marah banget. Jangan marah-marah. Geus ya. Siap yo, siap. Santuy lu. Jangan marah-marah. Diuk. Yo, siap yo. Ngahaturkeun semua pangabaktos Gusti. Eta si ngomong nepi ka. Daya boga babat. Diterima. Aya naon ieu teh? Yo, jangan marah-marah. Jangan marah-marah kamu yo. Nggak saya temani. Diuk. Siap yo. Ya. Naon anjing si teh? Jadi todongkeun ku Naon sia? Aku ku sia. Aku naon? Saha nu markosa ucing aing? Ucing aing nepi ka reuneuh hamil. ku sia nya. Nyaho. Aduh, aku merkosa ucing. Tidak. Yo, konflik rumah tangga yo. Kita ka mana karep wae sia. Panggih ge kakara jeung maneh ucing nyaho teu mana nyaho ucing di mana sia teh? Henteu. Aduh, ai sugan teh maneh. Aing sedih ucing aing teu geblek bapa ayeuna. Keur mah yatim katul-tul diperkosa astagfirullahaladzim. Udah nanggung jawab ucing lu. Luar biasa kasih dia aing. Atuh sugan we tu ucing maneh. Aya dina panang tuyungan Allah. Amin. Aduh. Adat kita bro. Pokona saha-saha nu markosa ucing aing kapanggih. Wadih, Kumaha sora bedilna kumaha eta teh? Non, Sora bedilna kumaha? Sarawadinya. Heeh. Sora bedilna. Aing mah pahlawan, aing mah tamtama. Kudu siap dina segala widang Jiwa perang mah. keamanan. Pokona ngaganggu kadunungan ka ucing aing, ka anak aing, ka bapak aing. Kumaha tah? Wadih, Sora aing. bedilna kumaha sora bedilna? Wadih aing lain wadih sembarangan. Wadih cipacing. Pelor nage lonca menambah stamina. Kudu sadawae. Nya gelo sia mah. Disadan teh teh. Atuh sok we di badil ame menambah stamina resep neneng mah. Anjing. Gelo sia teh ah. Heeh. Yo,
Geuning ieu teh rumah tangga rek dibede ku stamina yo. Mudah-mudahan panjang yo. Naon sia teh menjauh-jauh. Ganeng sia. Kabeh ganeng. Wadih ku aing ganeng mah anjing. Ngamun ni galak sia teh atuh panggih kakara ganeng. Nyampe mana sia ganeng. Sia ganeng mah. Punten. Sieun gulungan we nya. Diuk. Lan. Diuk, sae. Aku stamina tinggi gara-gara minum pil kabeh. Naon sia mah teu pugu bawa ngomong sia teh. Gus. Siap, Gusti. Abdi bakal jempe. Siap, gerak. Hormati lawat kainung Bapak, gerak. Maksakeun we aing rek naik ojek. Nyusul gitu. Rek naik Grab. Ini gerak. Hayo cenah sok sia heula. Lila deui. Rek ka mana heula? Aing rek ka WC, rek ngising aing. Nih kageleun si eta ing. Yo, kita berangkat ke negara Amata untuk menculik pamajikan Batur Arana anu ngaranna Subadra, pamajikan si Arjuna. Kita harus menculik supaya berhasil. Yo, kita kerahkan sekuat tenaga, jangan sampai kita kanyahoan ku musuh. Kalau kanyahoan ku musuh bakal cilaka. Yo, jangan sampai kanyahoan. Yo, sampai goblok sia. Panuju gitu betul mah. Jangar kena hulu aing. Dikageuleun teuing sia teh. Iya boga babaturan. Sabar atuh ganeng sia. Iya mah meni marah-marah wae ka neneng teh. Neneng. Kurang kumaha neneng belana geuleuh aja kah. Neneng naon? Neneng sia. Aneng punung paduli ah. Ieu tuh atuh meni neneng nyeri hate duli. Yang disebut Atuh mung. Luar lewe kawas awewe uu sia. Sia teh lalaki. Cing nyaho kana kodrat gondok laki gede kitu oge sia. Atuh mung ah. Geuleuh ka sia teh. Maafin nenek mung ah. Geuleuh. Atuh musasah kitu ah. Hareudang ah. Naon jadi wae ah. Aku mencintai kamu apa adanya, bagaikan bulan dan bintang yang disinari rembulan. Cium-cium aja enggak? Jalu, saya tadi gula naon. Awewe mah teuing atuh da. Naon wae ah. Bapak kamu tukang bengkel ya? Gitu kumaha gitu. Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Teuing penasaran si anjing. Bikin penasaran. Mobil apa yang bikin ngangenin? Mobil Pajero? Bukan. Mobil sedan? Bukan. Mobil naon? Mobil Ayla. Nah Ayla, I love you. Amit. Teuing ku penasaran wae si anjing itu. Bapak kamu tukang cendol ya? Gitu kumaha? Soalnya AA sudah mengamnistiiskan hatiku. Anjing sudah jauh-jauh. Tenyambung. Ning. Ada nggak balas? Apa? Aduh apa? Karena cinta ya. Bapak Ning tahanan ya? Kau tahu? Soalnya aku ingin membunuh kamu nih. Atuh anu romantis ah. Geuleuh aji ah. Enggak usah dah. Atuh maafin neneng. Enggak, eueuh geuleuh aing geuleuh. Orang-orang hayang maafin lu.
geus anjing geus teh. Ke DRT duli. Nyangsang geus. Geuleuheun teh si anjing ih. Iya boga boga. Nyaho kodratna lalaki kalak awewe atuh kodrat lalaki mah. Hayang lalu. Deuh kalak kitu. Apaan pika geuleuheun jelema kitu teh. Ayo orang ini batur. Hege. Aduh. Mulu urang baheuk beunta di leumpang ratu. Ulah tunggu di parut Kunaon ieu leumpang teh deg-degan kieu? Sempoyongan. Sempoyokan kieu. Poyongan. Sempoyongan. Sempoyok. Alah. Halo sahabat hijrah. Hijrah lebah mana sia teh? Ai maneh di mana? Aya naon ieu teh? Batu rapat eueuh sia teh? Alah sorry bos sampura euy. Nah di mana? Itu di pojok bos. Keur naon? Biasa we bos ngahaneutan bos. Ngahaneutan? Si Duru. Anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si Duru. Tegaul bos. Apaan tuh si Duru? Si Duru teh meuleum sulu, diriung-riung. Nahawu. Tegaul bos. Aya ceuk maneh ngahaneutan teh naon? Ngahaneutan teh naon? Atuh, drink dong. Minum bos. Sia teh mabok. Ya, bro, kade sia. Goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekek botol hareupeun umum jahat. Nyontoan teu hade ka batur sia. Ngaruksak generasi pemuda. Na teu nyaho aing jeger desa Cinanjung. Gelo. Terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanjung aing kudu bilang uwo gitu. Orai kawat macok nu gelo bos. Naon sowat gitu loh. Najan si bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos. Cicing lah kumaha abdi hirup-hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos. Lain masalah kitu sia teh. Naon? Yeuh dengekeun ku maneh. Aing ngarangan mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun. Deur nyekek botol kitu. Doraka camplak. Diri sorangan jadi ruksak. Awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng. Ngageringan awak sorangan. Susah denge-denge. Leheung keneh abdi bos. Leheung kumaha? Leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras. Leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh. Tapi aya anu leuwih tibatan aing bos. Naon anu mabok tanpa minuman. Nah ayanya aya naon mabok jabatan, mabok kapangkatan, mabok kadudukan. Teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos. Anjir. Tong dikeprokan lah da lain japati aing malah. Eta teh ngadukung beleguk. Teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos. Hake di Bapak Haji Edi, di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay, Ibu Yani. Gitu bos. Moal karas kalam sawer-sawer. Tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge. Nya. Gitu bos. Heueuh salah kitu teh. Moal karasa ku obos ka peureuh aing bos. Ya dangukeun ku obosnya setiap aya haseup tangtu aya. Bener teh, seuneu bos bae batur nyaho aya si obos cicing wae. Heuh seuneu nyaho oge. Seuneu lain udud. Aya cukang lantaranana bos kekieuan teh. Da urang maka kara ayeuna nyekek botol bos. Baheula mah aing mah kieu, salat lain ku dreum. Leuwih parah sia mah. Sakieu mah leheung bos. Ari kitu kunaon? Nyeri hate bos. Nyeri hate? Nah putus jeung kabogoh bos. Putus kabogoh nepi ka mabok. Teu pira sia teh. Nah aya nu nyawer.
Mana? Alah, aduh, teu dikangkalungkeun. Aduh non, di saya. Cacak mabok. Di Bapak Hajat. Tuh kening. Alah jajak kalau hatur. Aduh beres jis tuh ah. Bari mabok anu nyawer. Anjing teh nyaho kieu mah mabok aing. Kabetaeun ja. Dengale aing jadi Miss Universe deuleu. Loba. Gitu, Bos. Nuhun Bapak Hajat tembe teh. Alah, nu Bapak Dede. Nuhun Bapak Dede cing kagentosan anu langkung-langkung. Panjang yuswa ageng milikna nya. Sehat. Ridho Pak Dede. Tambihan deui atuh ridho mah. Sia mah dipenta hate minta jantung sia mah. Teuing dibere hate minta. Gitu, Bos. Marokana kumaha aduh aya rada haneut aya mos lah ngeunahnya ka di kangkalungan ku duit haneut, Bos. Mau duit asak eta. Heuh pirage putus make jeung mabok. Piranya. Heeh, aduh eta meni enteng nyarios si Encep. Pira pajargeun da cenah. Lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng ku treuk teu pira telurat leret, Bos. Pira ta, Bos? Rek kitu wae herop. Ku pira Doden wae. Di botol. Lain masalah kitu sia mabok. Pikageuleun kalkol kitu teh sabi. Oji kasar deui. Tong kasar anjing sia teh. Dangukeun ku si Obos. Naon? Matak aing galau, heueuh. 5 tahun bobogohan, Bos. Tuluy. Ti poe Senin nepi ka poe Jumaah dianteur gawe ka Kahatek. Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang pimitohaeun, Bos. kalau mitoha 5 tahun lilana, Bos. Bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat. 5 tahun anjing jatna. Tong gogok sia teh. Oh sorry, Bos. Santai. Malum aing mabok, Bos. Sia teh meuni diumbar teh gugah gogok teh sia. heeh diumbar deui. Apan aing mah mabok, Bos. Wajar apan mabok, Bos. Heeh tuluy kumaha? 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat. Minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung, Bos. Dikawin tatangga, Bos. Perih, Bos, perih. Bejat hati aing. Watir. Syakieu mah leuheung, Bos, kieu mah. Nah, untung hati ini buatan Allah, Bos. Lamun Mun buatan Cina geus bajret, Bos. Nya, Bos. Heueuh nyaho aing oge. Lamun maneh galau kitu kulantar kitu heuh cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh. Naon hikmahna? Naon? Meureun mana kitu oge lain jodoh maneh. Mata kitu oge awewena teu bener. eta Mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge aya matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana. Leuheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkeun maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng. Bager deui pan leuwih nyeri. Mending ditemongkeun teh ayeuna keneh sanajan perih tapi eta perih teh sing jadi ubar. Satiap ubar teh pahit, ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna. eta Ulah kitu sia teh. Kalakah molor si anjing. Woi, aduh, atos Bos dakwahna, Bos. Coba si eta. mal didenge kudu pusoman maka denge Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si Obos. Kitu Mamah Dedeh tra didenge ku aing. Mamah Dedeh dai anu terkenal, nah geula aing mah. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah, ngadenge aing dina dakwahna, mari kita Jumatan, mari kita salat Jumat, aing manehna tara salat Jumat, Bos. Apan awewe teu bisa. Abong nu mabok, abong nu gelau sia.
Geus pokona mah kumaha lah bos lah. Heeh. Aduh kalau neuneuh duit bos bisi sowek bos. Nya lang nitip lang. Teu cokot di lang. Cilaka gaton. Awas dipaok dalang goblok sia. Doraka sia. Maing we. Maniana sakitu mah. Mending dikabikeun bebasin. Minum heula bos. Pokoknya. Naon eta teh minuman teh? Ieu non amer. Naon amer anggur merah lain bos. Arak telepel bos. Intisari naon intisari? Kopi miring. Murahan bos. Cipas. Wah mahal teuing bos. Jack Daniel. Teka honta bos mending keneh ngontrak aing memayar kontrakan bos. Naon atuh? Iya, vodka. Teu nyaho bos vodka mah mun podol mah nyaho bos. Si Jurig. Bong nu mabok sia mah. Naon atuh? Iya, Nutrisari bos. Rek mabok kumaha? Nutrisari, piraku mabok ku Nutrisari. Nutrisarina mah biasa bos, oplosanana nu luar biasa. Dioplos ku. Nah, dioplos ku naon? Oplos jeung cikiih nini bos. Pahang da meh ampun. Gitu bos lah. Nyanggeus atuh. Minum heula bos sok atuh. Buka heula ku encep ya bos. Encep. Tingale bos ngabodah kieu bos. Mana eueuh oge? Caritana atuh maneh teh bos. Dukung aing po hampura. Di bata ku aing. Di botol bos. Cing balik atuh mana dibalik bos atuh lah dukung aing bos. Anjir we tuh dengan ngabodah kitu. Mana bos? Mabok anjir. Kada kita teu mabok wae teu goblok gitu teh. Kalau malam Sabrina. Kalau siang siapa? Kalau siang saya Pudin. Dua rombongan jis. Gak apa-apa. Udah jadi passion hidup. Iya bener kata. Aku masih single loh. Single aku juga sama masih single. Single? Iya. Bagus. Iya, kalau pengen WA aku atau pengen kenalan sama aku tinggal telepon aja. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP aku? Iya. 082 785 ya, hiji kutiluan. Nah aku tiluan. Ame seubeuh Jurig sia teh. Ditajong angen. Paingan atuh Alah meuni nyelekeun angen yang utah. Yang utah ngalah. Buah nyiram omantu. Buah nyiram aing aduh. Buah hamil. Naon eta? Gusti nu agung meh kaluar deui. Bekali sabaraha? Mangkaning meuli teh 5 jutaan. Nah geus saeutik 5 jutaan teh. Pan meuli jeung gorobagna. Gusti nu agung. Rek dikumahakeun eta teh. Hakan deui lebar. Geuleuhnya rujit. Rek atuh geuleuh mah bagi-bagi tak ka sadaya ta. Nya mangga nyangakeun kesadayana ta. Ese teu keuning cokot tak kebena ta. Simong mere. Lah sakedik di mangga nyangakeun tah. Di pandangan mangga dah. Modin. Walau. Hayang utah. Hayang sawera. Nyungkeun ka Bapak Hajat atuh. Nyawa ka boleh. Alah. Aya pocong mumun ka dieu. Kampiling sia ku aing sia. Percis keneh sia jeung aing mah. Alah. Ya mun kuat si Yuri. Kuat geus kitu mah tenggelan. Teu sangka sia. Waduh, mulai kuat-kuat teuing sia. Tinggal atuh. Make naon kuat-kuat teuing? Lintah Papua. Alah, tinggang ku batu sia ku aing. Aduh, anjir. Teh hujan. Hujan di mana? Halodo da. Aduh, si Jurig utah.
payangan aya hujan Hasyim yuring syah. Asugan aya hujan kamari sih teh. Kurang ajar sek abon makam. Lah. Lu. Modar syah. Naon? Khawatir. Ka dieu geura. Gugupai tuh oman tuh. Kos ka bogohna gugupai. Naon? Ka dieu syah kedap abdi bade ngaharewos. Mung ah. Ka dieu. Naon? Uing rek maot. Jor. Jing. Ngan ulah jalan Cileunyi keur macet. Ulah. Ka Cibiru jalanna. Siap. Di mana uing maot pangbejakeun ka pamajikan uing? Naon? Omat imah nu di komplek tong dijual. Nah, heudang ngontrak di dinya oge. Heeh, atuh jurig aya ngontrak main di masarangan nu batur. Heuda pun bojo mah kitu galak ngajual. Nya, kamari abdi dijual ku manehna. Hanya kitu. Payonya nepi ka botak ge payo we didudutan ku batur. Juri kemana we karab si eta. Heeh ah. Itu